Siruyung Kawung bagian anu ka-17 nyangakeun. Teu dihurang, teu dikeuyeum, teu bisa diukur ku luhurna elmu, teu beunang dipaparah ku jembarna pangabisa. Ari hatena keur dieunteupan ku kasedih sarta kalalangsaan anu pohara. Teu burung we tembus kana riukna beungeut anu diebrehkeun ku ngecelakna cai mata. Saperti kaayaanana pamurtala waktu harita teu kalis ku dibeberah ku panuria saimah-imah. Dililipur teu sirikna ku salemur ngupah ngape sangkan paler ngabeberah sangkan gerah. Tapi pamurtala tetep bae nguyung mieling ka Pair Pai alias si bongkok anu gesah ti dunya alias geus palastra. Anu jadi pikiran teh eta kabeneranana teh maotna keur aya di lemur batur. Turug-turug keur dibawa pisan ku manehanana neangan Wijana anakna Gumilar anu memang geus jadi mitra dalit manehanana. Waktu ti heula teh Gumilar arinit ka Miramare kalawan dibarengan ku pamajid pikeun nyusul Nyi Arum. Barang jolo ge datang teu sirikna ibur di kontrakan teh puguh kabeh oge babakuna kolot-kolot nu pada ngalaman sarta nyaksian keur waktu baheula Gumilar aya di Miramare tacan ngarasa poho saeutik oge kana naon-naon anu geus dilakukeun ku Gumilar harita. Paingan cek paribasa atuh hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tetela nyata pisan. Sakitu geus aya puluhan tahun budi rasa, budi akal pamolah ketak perilaku Gumilar anu kungsi dipelak di Miramare nepi ka ayeuna natrat taya laas-laasna, teu pugur ku usum, terungkad ku mangsa teh sanyana. Moal tutung ku diduduk, moal laas ku dikumbah, anu matak munasabah pisan. Barang ngurunyung deui oge Gumilar teh pada ngaku ngabaeukeun di wilayah Miramare teh. Nu diburu-buru teh ayeuna mah bedengna Arman anu geus nyekel gawe di kontrakan dibarengan ku milikna deui jadi manor besar ngaganti Juragan Sukarta. Arman teh anu geus lila eureun lantaran ku kakolotan geus pangsiun meureun ayeuna mah. Dalah paraksa katut Baimo geus lila ngecageun pagaweanana, tapi tacan aya niat mulang ka lembur ongko disamat deui ku Arman lantaran rek balik ka Ciklet oge sasataya tuturkeuneun. Tamak kesel Maimol wawarungan nyadiakeun barang-barang keperluan sapopoe di dinya teh. Beja datangna deui Gumilar ka Miramare teh tembus ka Pair Pai alias si bongkok teh anu mangkuk di Cikoneng belenyeng atuh manehna ka Kanang Wesi ngabejaan pamurtala. Anu teu kungsi lila duanana ngarurunyung mangihan Gumilar ka Miramare. Nyadina papanggihna deui harita pamurtala katut Pair Pai alias si bongkok nyahueunana yen Wijana ngaleungit diculik ku Bah Jagur. Anu pikeun pamurtala mah jadi ngahudang deui rasa kaceceubna ka Bah Jagur. Anu antukna manehna bebeja ka Gumilar yen rek maluruh ka ujung kulon. Salian ti ngarasa cua ku kalakuanana Bah Jagur anu memang jadi musuh satru kabuyutan manehanana. Oge pamurtala hayang nemongkeun kabelaanana ka Gumilar anu geus dianggap mitra na dunya akhirat. Tekung silila ti harita pamurtala kalawan dibaturan ku si bongkok murid tunggalna geus ngabelecet ninggalkeun pameungpeuk. Atena geus gilik rek ngajugjug ka ujung kulon rek ngajorag ka patempatanana Bah Jagur pikeun maluruh Wijana. Saperti nu geus dicaritakeun ti heula kabeneranana teh ngarerep di saung tengah kebon lantaran lumakuna kapegat ku datangna peuting. Kalawan teu disangka-sangka di dinya
Pak Amprok jeung Mbah Jagur katut Surya anu boga maksud rek ngabinasa Panurya katut anakna. Dar atuh galungan ijen patutunggalan ngan kumatak hanyakal teh si bongkok harita kakeunaan ku apes diri. Manehna ngalakon bobor karahayuan jadi korban bedog si Orai, bedogna Mbah Jagur. Ongkoh lamun ngingetkeun kana pastina anu memang geus diguratkeun ti ajalina, geus teu kudu heran teu kudu helok. Mana kitu oge pipatieunana si bongkok teh geus ditangtukeun ku pangeran. Didinya tempatna sarta dilantarankeun ku leungeunna Mbah Jagur. Lamun diudagkeun kana hukum karma bisa jadi meureun ieu teh sabage wawalesna lantaran kapan si bongkok teh kungsi mateni si Darba muridna Mbah Jagur. Tapi sanyana mah eta teh ngan saukur dalan syariat wungkul. Da ari hakikina mah kabeh-kabeh henteu bisa leupas tina kodrat irodatna pangeran. Ngeunaan nu hirup geus pasti kedahna maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi tetela sakur nu ngaran makhluk mah bakal maut. Orai oge anu sok megar teu burung we kakeunaan ku pae. Mun teu dihakan ku sato galak teu kurang-kurang paehna teh aya nu neungeul ku manusa. Tapi pikeun pamurtala sanajan manehna oge memang geus boga kayakinan maotna si bongkok teh saestuna mah samata-mata takdirna pangeran. Tapi keukeuh be rasa sedihna mah teu bisa diubaran. Dina datangna deui nempo kuburan si bongkok nu dikurebkeun di lemurna Panurya teu burung manehna ngagukuk deui bae ngumbar cimata. Harita teh minangka mah pamitan lantaran manehna rek neruskeun lalampahanna pikeun ngadatangan imahna Mbah Jagur nu pernahna di tempat Panurya teh teu sakumaha jauhna ukur kahalangan ku salemur. Pai, kaula ayeuna rek ini deui, Pai. Pikeun neruskeun hanjala lakon. Nyumbonan ikrar urang teh kajang Pai. Sanajan Andika mah sasat kandeg di tengah jalan lantaran kaburu kapegat ajal. Tapi Mai aya nu baris neruskeun hanca minangka wawakil Andika. Nu baris ngabarengan ka kaula. Pai Andika sing jongjon reureuh minangka wakil kaula pikeun ngabaturan Andika Pai. Kaula geus nancepkeun kastuba jeung samoja di dieu pikeun iuh-iuh Andika. Dina gebretna cai hujan sarta moreretna panas poe. Memang Andika manggeusirna dina sagala rupa rurupe dunya Pai. Nu teu saeutik matak nimbulkeun dosa jeung doraka. Heuk Pai, ku kaula didoakeun Andika sing pinanggih jeung jalan anu ngabulungkung pikeun ngadep ka Gusti Nu Maha Agung. Wayahna Pai, jasad Andika teu bisa dibawa ka kanang wesi Pai. Teu nanaon Pai. Di dieu oge sarua di bumi Allah. Heung atuh Pai. Kaula rek miang deui aya namanya didoakeun maneh sing dicaangkeun di alam kubur Pai. Engke hiji waktu hiji mangsa baris tepung deui urang ngariung di alam pakuburan Pai. Bade ngabarengan gerentesna nu dipirig ku juuhna cimata.
Pamuretala ngawuran ku kekembangan ngabalaan muncugugna taneuh kuburan Pak Irpai alias si bongkok di palebah eta patempatan. Geus kitu kakara Pamuretala cengkat ngareret kanu keur cineluk gigireun. Jaja nu ayeuna rek marengan ka Pamuretala teh minangka ngebrehkeun tekadna sejak mulang tarima ka Pak Irpai anu geus nyalametkeun nyawana tina panggawe jalma jahil doroi. Manehna gilig rek nuturkeun Pamuretala minangka ngawakilan Pak Irpai. Ongkoh dipenta deui ku Pamuretala ka Panuria. Yen jaja rek dijieun muridna ngagantikeun si bongkok. Hal ieu ku Panuria diidinan lantaran budakna oge daekeun harita teh. Kalawan siga anu barudat naker Pamuretala ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun pajaratan anu rentul pinuh ku tetenger. Ngaredet heula ka Panuria nu keur ngajeng jenang tung bareng jeung nu loba pangeus lembur nu rek ngadon jajab. Jajanya kitu keneh nu harita ngicrik tukangeunana ngareret sarta neuteup heula ka Nyi Edah nu keur nangtung gigireun nu sejen minangka pamitan nu ngadua kalian harita teh. Kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap koloyong bae Pamuretala bari diiringkeun ku jaja kajaran jajahan anu ngabulungbung dianter ku paneteupna urang lemur nu teu kurang-kurang pada ting aling sreuk carinakda ku Cimata. Pamuretala teh ku Panuria katut batur salemburna geus dianggap hiji jalma anu teu kira-kira gede jasana nulungan Panuria katut anakna. Nyai tina bahaya maot nu rek dilakukeun ku Bah Jagur katut Surya. Nu dina prungna teh nepi ka ngorbankeun baturna nu ayeuna geus jadi pangeusik kuburan di lemurna Panuria. Dua poe katiluna Pamuretala jeung jaja geus ngurunjung deui kalawan teu hasil. Nu disungsi teu kapanggih ngan saukur manggihan tapakna ulah boro-boro jeung wijana Bah Jagur katut Surya oge teu katempo irung-irungna acan. Kukitu teh mah puguh jalma nu geus rumasa kana dosana dina balikna teh teu terus ka imahna Bah Jagur teh. Tapi manehna mangpet ka jauhna da geus boga pikiran yen bakal aya anu nyusul. Ditatanyakeun ka nu deukeut luput aya anu nyahoeun. Maluruh perkara Surya tetela lain wijana. Lantaran cek urang dinya teh Surya mah bener anakna pribadi Bah Jagur anu keur leutikna dipihapekeun ka barayana lantaran maot indungna. Ieu teh memang karangan Bah Jagur sorangan nu diterangkeun ka batur salamurna. Sanajan kabeh-kabeh sakur anu ngadengekeun pada nyangsikeun kana kabeneranana, tapi dina mereka terangan ka Pamuretala ayeuna nya teu batan ti kitu pok-pokanana teh. Tapi Pamuretala can waka pegat harepan. Manehna teu buru-buru mulang, ngarerep deui di Panuria anu saterusna meh saban poe pulang anti ngalang-langan ka imahna Bah Jagur. Ka imahna Bah Jagur tapi tetep nu diintip-intip teu kapanggih, nu dipapai-papai teu kapenak laratanana. Nu antukna Pamuretala nyieun kaputusan rek terus mulang bae ka Miramare pikeun bebeja ka Gumilar yen wijana teh lapur cenah teu kapanggih. Peutingna pi sukaneun init bulan keur meujeuhna ngemprai. Ningang tanggal 12-an Pamuretala geus ngelemet kaburuan di baturan ku Panuria, maksudna mah pamitan nu panungtungan meureun. Jaja mah ngencering ka imahna Pasamsi pada rek pamitan lantaran manehanana oge rek terus milu ka Pamuretala pikeun ngaguru ngarap elmu kanang wesi. Keur mah geus lila manehna boga maksud hayang nambahan elmu panemuna lantaran kasalamatan dirina geus mimiti diancam ku Bah Jagur katut anakna. Katutuh aya pangajakna ti Pamuretala hayang namplokeun sagala pangabisana ka jaja minangka pikeun ngaganti muridna anu geus eueuh.
sarta anu engkena ku manehna rek diperih pati tur tagawe pikeun neangan wijana. Oge mun bisa mah supaya numpes bah jagur ulah sina terus ngagalaksak ngumbar talajak nu matak ngadugikeun balarea. Pikeun panuria nyabungah we nu aya atuh. Memang kacida perlu na ngabogaan pangarti teh komo deui ieu mah pibahayaeun teh sasat nampe teu jauh tina bibir panon. Jeung padumukan bah jagur teh atuh ukur kahalangan ku salemur anu sawaktu-waktu pasti bakal datang deui pikeun ngahanca maksudna nu kungsi gagal ayeuna manehna teu mol-mol lantaran aya keneh pamurtala. Sigana engke mah sahanu nyaho bah jagur teh bakal ngurunyung deui leuheung lamun terang-terangan sanajan geus rumasa katitih pangarti kaunggulan pangabisa tangtu bisa ngalawan heula satekah pola ulah kawas kamari ieu manehna dibongohan. Mun taya nu andon suka ngadon bebela mah hanteu sigana mah panuria teh manehna katut anakna ayeuna teh meureun ngan karingarana sigana mah. Datang ka imah pasamsi anu bakal ngabaeukeun geus manco cinluk dina bangku gigireun imah harita teh. Nyaeta saha atuh? Nyi Edah, bebenekna Jaja. Geus surti yen jungjunan peuting eta bakal datang. Puguh geus aya ibarat ti beurangna keneh lain dibawa ku gleberna ku kupu nu mawa beja atawa ku hiliwirna angin lirih mawa harewos. Tapi geus ngadenge pribadi gerentesna buah hate tadi beurang yen mangke peuting arek datang tepung lawung Pa Amprok Jonghok pamitan dumeh rek miang. Minang karek sosonoan sapunyere pegat simpai antara Jaja jeung Nyi Edah teh. Anu mangkena patepung deui bari mawa hate anu moal aya laasna nu saterusna maheutkeun janji pasini supaya urang laksanakeun tatali asih urang jadikeun dikurung ku usikum ngareneng ka bale nyungcung. Kitu cita-citana eta barudak duaan teh. Srog dua pasang panon padu teuteup Nyi Parawan ngiser diukna tanda ngabaeukeun. Riuk beungeutna sanajan semu-semu alum nguyung tapi sorot panonna mah maning ngenclong naningan purnama nu harita pareng nemongan keur lolongok ka buana panca tengah. Kelanan dah rek bapa heula ieu teh. Jaja ngareret deudeuh kanu keur manco ngadago teh. Kalacat manehna kana golodog sabada pupuntenan geblus bae manehna asup rek manggihan heula indung bapana Nyi Edah. Di jero imahna teu lila Jaja geus ngurunyung deui nyamperkeun Nyi Edah geek diuk gigireunana. Sakedapan mah taya anu lemek taya anu nyarek. Ukur gerak rindatna panon nu cacarita ngebrehkeun eusi hate nu masing-masing keur dirobeda ku parasaan linglung wuyung. Gandrung kapirangrung lantaran sakedeung deui oge bakal pajauh. Tacan karuhan idaha bakal bisa tepung deui. Mun lalaki keur tatanggahan api-api nyeeng bulan bari hate mah nurugtug teu beda ti gederna dulag jeroeun dada. Ari nu awewe tungkul ngahruk nyonyoo tungtung kabayana. Tapi ari panon kanara kasisi maling reret ka buah hate anu keur aya digigireun. Edah. Kah, aya naon Kang? Duh, Edah. Kumaha edah-edahan wae atuh Akang mah? Kadenge sora Jaja satengah ngaharewos, jempling harita teh. Nyi Parawan ukur nyebut kah nimalana teh ukur panona ngagiler ngareret deet napas ngarahuh bangun ngarenghap eungap lantaran tas manggih nanyak ebreh ngoyagkeun cengkir gading papasangan dibungkus baju sesekna matak hohoy dah
Aya naon atuh Kang Jaja? Edah-edahan wae. Jaja kadenge deui ngaharewos. Nyah nyeedah nyengkatkeun sirahna, prok panenjokna amprok jeung panon Jaja anu geus manco. Ebreh panon nyeedah beus baseuh ku cimata anu geus ngeyemeng dina bibir panon, ari ngalingkup, ari surudut bae ngalemereh mangrupa kurat nu ngenat sapanjang pipi, nu ngadaun seureuh papasangan. Geuning nu mah kalah ka nangis ieu teh. Nu geulis. Kang Jaja. Jaja ngarabu sirah nyeedah diteueulkeun kana dadana. Ngahlas mireungeuh bebene pamepes hate bebeureuh maneuh nu matak deudeuh, ngecelakeun cimata lantaran hatena keur nandang brangta. Bade lami Kang Jaja angkat teh Kang. Nyeedah kalah malik nanya. Sora nu pinuh ku nada katresna sungkan pajauh jeung jungjunan. Ya, salamina tolab ilmu panginten geulis. Paling-paling 1 tahun atau lebih 2 tahun. Tos tamat matang, tos Kang Jaja wangsul deui. Moal kembang murag memeh usum Kang. Tangkal ngarang-rangan memeh musim Kang Jaja. Nyeedah ngebrehkeun ka hariwangna. Risi alah manan maut hinis rempan alah manan mesat pedang sok sieun jungjunan robah tekadna jalir jangji lanca lincin ucat mulang. Daya bayana nu daya panginten Kang Jaja udara tina tali gadang. Janji Kang Jaja mugi kasaksen. Tuh kupurnama nuker moncorong nyaangan sang madhab papat. Purnama mah aya surupna Kang. Oh gitu nu mangga atuh. Upami eulis sangsi kasang sukra, engkang nyuhunkeun disaksi kudu ngadamelna ku Gusti Nu Maha Kawasa Pangeran urang sadaya. Cekap nu Jaja bari nyengkatkeun sirah nyeedah ditanggei gadona sina manco hareupeunana. Nyeedah ungeuk bari ngagelenyu ngebrehkeun lelewa kareueut. Saamis madu harita teh kareueutna oge regreg ayeuna mah hatena yen panutan moal midua hate sumawona make lancar lincir ucat mulang udar tina tali gadang. Cupaan Kang. Kedah reres Kang. Nyeedah ngaharewos bari nyaranekeun sirahna kana dada Jaja. Sawangsulna eulis kedah atos-atos. Biasana kumbang-kumbang teh sok ting hariung nyamran kembang sedeng mangkak. Mangkaning teu aya nu ngajagina. Apa nu ngajagina ge baris tolab ilmu. Sabatae samemena moal aya anu ngaharu biru panginten. Jaja ayeuna mah anu ngebrehkeun ka hariwangna. Teu percanten kitu Kang kaedah. Teu percanten Kang. Percanten nu mung kapaur Kang Jaja teh Bang Bara mah ngagalaksak naker. Cek paribasana liang sagede cocopet oge sok dikorobet. Komo ieu atuh sok ngagalaksak naker wani eunteup keur talingeuh nyamberna mangsa balanga. Kitu maksud akang teh. Anu mawi Kang kedah engal-engal mulih Kang ulah lami-lami di panyabaan. Upami teh mah aya Bang Bara ngagalaksak parimaksa mirusa. Kemang teh tangtos bakal murag saruntuyan. Narah diseuseup kuno deleka. Nyampakeun panutan sumping paling-paling ngabagiakeun ku seungitna. Da jirimna mah mulang ka asal Kang. Riuk banget nyi parawan ngadadak robah kaguguk ku perasaan hatena. Duh, dedeh nu
Kang Jaja. Kang Jaja. Nu Jaja ngarangkul lu nyang heuy. Teu kawawa ngadenge bebene ngebrehkeun eusi hate nu pinuh ku kasatiaan. Moal lami nyang Kangnya, moal lami Kang teh Kang. Suranyi edah kadenge hawar-hawar. Moal nu. Edah. Aya naon Kang? Ya abdi edah Kang. Sora Jaja mah kadenge na jauh naker tapi ari renghapna harita teh. Renghapna pas beuki tetela kadenge na. Ngaharegak bangun ke lempang manggih tanyakan nentek naker. Kang Jaja. Kang. Edah. Bulan di luhur langit beki nyasas ka tembongna. Bulat bersih nemrakeun cirim sabudeureun. Teu beda ti nu keur nyaksian dua insan anu keur diayun ambingkeun ku jemplingna peuting. Dikepetan ku hiliwirna angin lirih. Hawar-hawar bari mawa jentrengna soda kacapi dipirig ku soda kawih anu galindeng. Kieu sigana mah kawihna teh. Sengal hideung sabaranca tembong lelewak nu manis gedong ngambang di sagara kapalang wawuh jeung abdi beas ditutu deui iraha urang patepung surawung di astana kapi asih anu gelis tamang letiknya diri nu kalaraan beuli cingira simpai tangan ulah lali kasim abdi untun tipung tambang beas iraha laksana dere cariang berembeti nya pikir bati arewu tarompet awi saruas sulang seling pikir abdi piring leutik kaisinan ku gamparan nyah nyi edah cengkat ngaleupaskeun tina rangkulan bebenena neuteup ka panutan bari ngawangun imut nu matak dengdeleueun galindeng harewosna ngageleser kana ceuli nu gadengekeun. Saha nu kaisinan teh Kang? Naon teh nu? Jaja malik nanya bari panon neuteup deudeuh. Eta saur nu ngagalindeng, saur nu ngahaleuang, geuning mani centre Kang. Oh, engkang panginten. Kusaha? Ku enung tangkusna oge. Sanes edah mah Kang. Oh, geulis mah. Aya naon teh? Jaja ngarabu geget. Kang. Oh, aya naon? Nyi edah ngajangilek tapi teu baha. Cep. Ngaharenen ukur ngadenge renghapna napas marengan jentrengna soda kacapi. Bari dipirig ku haleuang na ki juru kawih nu beuki peuting beuki eces jentre teu beda ti nu bapene anu keur nganteur katineung ngabudalkeun eusi hate sosonoan dume isukan mah bakal paanggang nu cantang tu iraha bakal patepung deui. Bulan beuki luhur tapi beuki bae ngerastaya aling-aling mega nu ngahalangan sedengkeun hiliwirna angin henteu salilih tadi tapi tetep ngadalingding nganterkeun sengitna kemang dupa nu nyamuang sapakarangan. Sora jentreng kacapi geus lila leungit oge nu ngahaleuang geus teu kadenge deui. Jaja jeung Nyi Edah teu tembongan kari bangkuna urut dariukna masih keneh ngajentul nyaksian panjangna peuting. Oge minangka saksi mati nupang deketna ngadedengekeun kumaha gerentesna eta dua insan nu pada-pada keur ngalakonan mabok asmara.
kabelit ku rasa asih na birahi anu munggaran pisan lantaran boh si Jajaka boh Nyi Parawan masing-masing kakara pisan nincak mangsana bareg tampele duh nohnoy eta nohnoy asa mata kabita kenungan dongengna asa inget zaman baheula tahun 80-an isukna ngabarengan meletekna panon poe Pamurtala jeung Jaja geus kalaluar ti lemur diiringkeun ku nu Jajab mileuyankeun karurek miang nepi ka tungtung lemur nu Jajab teh kabeh ngarandeg ukur semet dinya anu saterusna Jajab ukur ku paneuteub dibarengan ku gupayna leungeun ting arulang mileuyankeun komo nyeedah mah bari dipirig ku merbaina cimata anu teu eureun-eureun maseuhan dua pipina teu kalis ku asakna jangje pasini pasang subaya nu sacangreud pageuh sagorek pangkek moal lila udar deui ari geus nepi ka mangsana jungjunan miang mah teu burung we hatena ngaleket teh lenghoeuna nu jadi panutan nyaeta Jaja matak nungtun ting seredetna hate waas kelar jeung kagagas rarasaan teh asa ditinggalkeun maot ku nyeedah teh nepi kalesna anu ini teu katempo deui geus diteureuy ku tikungan jalan nu Jajab kakara barudal masing-masing rek ngagarap pagaweanana panuria nya kitu keneh dina balikna bari nuyun nyeedah nu terus nginghak ngumbar cimata pasamsi katut bojona ngagendeng gigireunana bari taya anu lemek taya anu nyarek sadalah nu sajen oge jempling taya anu muni atuh lelemutanana kumalayang milu nganterkeun anu keur miang sanajan jeung Pamurtala teh sasatna kakara panggih tapi kenanganana mah tetep kumalangkang dina bibir mata sumeleket dina hate bulat belit kana ati sanubari komo pikeun panuria mah langsung narima budina Pamurtala sanajan nepi karup ku padung rap ku lemah ceuk paribasana diurugan taneuh beureum oge kawasna teh moal poho-poho kana jasana Pamurtala teh datang ka imah karasa lemur teh asa tiiseun ukitu teh mah kabeh pangeus lembur taya anu teu ngarasanineng atuh lantaran jeung Pamurtala teh tacantang tu iraha bakal bisa tepung deui minangka paninggalan nu moal aya leungit-leungitna teh nyaeta kuburan si bongkok alias Pair Pai nu nepikeun pangeus lembur mah teu beda ti hiji tugu pangeling-eling anu kudu dipiara di pihade di hade-hade ku datangna deui Pamurtala kami ramareu pikeun gumilar mah lain deui jadi matak nimbulkeun kasedih anu pohara keun ku perkara teu kapanggihna wijana mah teu nanaon mun ayeuna geus dianggap lapur teh mah sasat geus lipur puguh geus aya welasna taun atuh teu papanggih jeung budak leungit teh nyaeta wijana ngan eta ari ras ku Pair Pai ku teu dinyanana teh teu disangka tadina maksud rek nemongkeun kabelaan ka manehanana akhir-akhir buat dirina sorangan anu ngalaman jadi korban nepi ka hanteuna pisan mikirkeun kana kabelaanana Pamurtala katut Pair Pai antuk langkung milar jadi rusras mulangkeun ingetan ka mangsa ka tukang-tukang waktu baheula mimi tetepungna kapan sasat make jalan diributan anu meh-mehan manehna kalabon pati tapi akhirna teu burung jadi baraya nu dina nemongkeun kabelaanana teh teu alang kumapalang dalah jeung pamajid oge kapan mimitina mah sakitu nyatruna Pamurtala teh oge gumilar teh kungsi ngalakon rebut hirup pegeran pati tapi ayeuna lain bae geus jadi guruna tapi geus dianggap kolotna pribadi pamajid teh jadi pamuntangan dina sakalieun manggih karepet komo sanggeus teu ayana aki sidik mah nya ka pamajid pisan geusan manehna muntang ngumahakeun teh
Waktu rek pisahna deui jeung Pamurtala lantaran rek mulang ka Kanang Wesi bari mawa jaja. Geus teu bisa ditahan-tahan deui kasedih sarta karalangsaan tembus kaluar. Nu diebrehkeunana ku merbaina Cipanon maseuhan dua pipina. Gumilar sumegruk nyuuh kana lahunan Pamurtala geus poho di kakolotan sarta kalalakian pang-pang nama kasuat seuit terus ras ka aki sidik. Sasatu jadi cukang lantaran pangna manehna jadi raket darit jeung Pamurtala ngantengkeun tali mimitran sarta babarayaan anu moal aya pegatna. Eta mah kitu Yang bilih aya naon-naon mah wartosan bapa ka Kanang Wesi nya. Perkawis nu parantos matong teng dianten emutan sadayana nun tumiba tos janten kersana Gusti nu Maha Kawasa. Pamurtala nu nyaritana teu oleh nyegrok jiga nu eungap. Manehna nyaritana bari teu kenat ragragan Cimata rek ngalengkahkeun suku teh ka Cidaburatna lantaran hate sumelang. Wegah rek ningalkeun teh. Gumilar teu nyarita naon-naon. Berat rek ngecapkeun lantaran dina tikoro asa aya anu ngagenok halangan. Waktu Pamurtala geus ngarengkahkeun sukuna manehna ukur bisa marengan ku teutepan nu ramisak pinuh Cimata. Nyaredekna poe teu karasa, diitung-itung geus leuwih ti sabulan Gumilar ayana di panganjangan. Waktu nu sakitu lilana teh henteu ngawungkul ulu kutek di bedengna Arman tapi teu cicing. Teu sedikna unggal poe buar biur ngabelenyeng ngeleyeng mangihan para mitra baheula. Kaditu ka dieu henteu nyorangan tapi dibarengan ku pamajid nu salilana Gumilar nyemah di bedengna Arman. Pamajid oge terus bae milu ngotok ngowo di dinya. Ongkoh pamajid teh ayeuna mah geus jadi guruna Arman. Ieu sababna pangna Arman bisa cekel gawe jadi manor besar eta teh minangka pamulang jasa ti Tuan Kawasa. Lantaran Arman geus bisa numpes kariweuhan-kariweuhan di kontrakna. Hasil guguruna ti pamajid teh henteu mubah. Geus hasil bisa digunakeun numpes jalma-jalma jarahat anu ngadon ngariweuhkeun daerah kontrak Miramare. Kitu tah. Anu keur waktu tadi mah Arman teh teu mantra-mantra acan bakal cekel gawe di kontrakan. Datangna ka Miramare ti Ciklet teh ngan sakadar nganjang ka paraksa amprok jeung pamajid. Tina asal ngadongeng ngebrehkeun ka sono jadi kataji hayang guguru ngasakeun pangartina. Antukna ngalakon ributan jeung jalma-jalma nu teu tanggung jawab malah nepi ka bisa dibasmina pisan nya akhirna mah manehna ditawaran gawe ku Tuan Kawasa kana manor besar pisan. Geus kitu mah manehna jeung Nyiningsih jadi tetep rengenek bumetah di Miramare kalawan aya dina kasugemaan. Waktu kadatangan ku Nyi Arum satengah pundung ti Garut, hate mah Arman teh geus merenyeng hayang nyusulan Gumilar. Sinabu metah imah dikontrakan babarengan jeung manehanana. Perkara gawe mah cenah moal non teh moal matak susah. Tangtu ku manehna oge bakal dijeuhkeun. Ngan dihulag ku Nyi Arum lantaran geus katoong Gumilar moal daekeun. Komo ayeuna sasat keur sarusut alatan ku leungitna budak. Ngingkahna Nyi Arum oge sanyana mah ngan pikeun ngajauhan nafsu amarahna Gumilar atuh. Di ketagenan mah matak bae ngadatangkeun seuneu hurung cai caah nu kapapanjangan da ari batin-batinna mah manehna teh kacida beratna ninggalkeun nu jadi salaki teh atuh Nyi Arum teh da puguh cinta atuh hese atuh nyangan cara Gumilar teh.
Ayeuna Gumilar ngurunyung pisan datang atuh boh Arman boh Nyiningsih teu kira-kira dagdag degdegna dina ngebrehkeun ka sonona teh itu ieu oge teu wudu bari ngumbara cimata. Pang-pang nama Arman umaku na ka Gumilar geus henteu asa kadulur nurut tapi asa kalanceukna pribadi malah mun seug dibanding-banding jeung Nyi Arum lanceuk sabarayeuna rarasaan teh asa berat keneh ka Gumilar. Anu mata ku ayeuna Gumilar ayeuna di imahna mun disapertikeun ka budak mah Gumilar teh teu kira-kira diogona ku Arman teh sagala dianteur sagala dipubujuhkeun. Dina udar iderna oge lamun teu kacangcang ku pagawean mah Arman teh hayang terus bae ngikintil marengan ka ditu ka dieu sigana teh ngan atuh lah puguh cekal gawe manehna teh. Ngan alusna aya pamajid anu ngabarengan Gumilar. Nu lumakuna ka Gumilar geus saperti ka anakna pribadi. Waktu ngadatangan guhana si colat oge pamajid kabawakeun ngaharu salila-lila. Nungguan Gumilar anu keur ngajentul bari ngeclakeun cimata. Jeung hareupan tulang talengna si colat kawasna geus lila paehna teh lantaran gering atawana memang geus kolot teuing umurna si colat teh sigana mah.